Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abdi Abdul Latif Royanor Kapi ti kelas 8C. Paturai tinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kapupuhu sakola sareng ka guru-guru nuku abdi dipika hormat. Para siswa-siswi seperjuangan dipika dede sareng kehilap adi kelas nu dipika resep sholawat sareng salam hayu orang sanggakeun ka junjung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng teu hilap hayu orang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah subhanahu wa taala nu tos maparin rahmat ka urang sadaya. Nu urang sadaya tiasa kempel dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah yeuna abdi gaduh waktos kanggo ngawakilan rencangan kelas 8 sadaya nu bade ngantunkeun ti sakola. Maksud abdi ajak di dieu nyaeta bade ngadugikeun biantara nu jejerna. Paturai tinang siswa-siswi kelas 8 tahun 2006-2007 dina ngadugikeun ieu biantara abdi bade ngajelaskeun heula naon nu dimaksud paturai tinang. Nu dimaksud paturai tinang nyaeta kagiatan unggal tahun nu dilakonanan ku siswa-siswi kelas 8 nu bade kaluar. Nu dimaksud kangge silaturahmi sareng kangge ngadamel kenangan ti angkatan kelas 8 masing-masing kelas. Manfaatna eta paturai tinang nyaeta urang sadaya gaduh motivasi dina hal diajar. Tos teu karaos 3 taun abdi sakola di dieu, tos seueur angge pengalaman anu ku abdi kaalaman. Diantarana nyaeta pas abdi kapendak kabur, pengalaman ditolak cinta jeung sajabana. Pengalaman nu pang teu tiasa dihilapkeun ku abdi nyaeta kapendak kabur, kusabab pengalaman eta teh gaduh makna nu teu tiasa ku abdi dihilapkeun. Mun sakitu bewara biantara ti abdi, mugi-mugi abdi sareng ka para hadirin sadaya hirup kaharepna bisa jadi leuwih alus. Mugi-mugi rerencangan saperjuang sadaya tiasa lulus sadaya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.